Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kana waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Mitra kaum dangu, maotna Mang Sarip teh tadi berang kira tabuh satuan henteu age-age dikurebkeun cenah ngadaguan si Onah anakna anu dibawa ngumbara ku salakina ka Surabaya. Sok padahal ajengan Arip geus ngawawadian, sangkan layon kudu buru-buru dikurebkeun. Bimamah pamajikan Mang Sarip tadi nama rek kumaha alusna cek ajengan wae. Ngan si Onah hayang nenjo heula beungeut bapana. Ulah waka dikurebkeun emak. Ulah waka dikurebkeun bapak teh. Wios enjing we antosan abdi. Cek si Onah dina HP. Mitra kaum dangu henteu majar kumaha, ajengan ge antuk namah nurut. Pangemutna nepikeun geus diturut jeung henteu namah kumadinya. Mitra kaum dangu dongeng Sunda Mang Angga. Ajengan ge antuk namah nurut mitra. Atuh layon teh sina ngajepat we di tengah imah. Sabada dipulasara sakumaha mistina mah nya isukan kari ngurebkeunana. Da ari liang kaluat mah ti barang gujrud Mang Sarip maot oge geus dikali eta teh mitra. Umumna urang lembur angot di kokojoan ku tokoh anu ngarti kana harti parduaen. Nalika tumibak papati teh tara lelewodeh boro kasaksi ahli tajugmah leket salat rikat zakat dalah ka jalema biasa nu ukur ngaku Islam bari kana salat belang betong malah tampolana ukur tahun kali ari sunah lebaran oge. Wuh kewajiban parduaen teh nya kewajiban anu lamun teu dipigawe bakal dosa sadarea. Anging aya salah saurang anu migawena siga kapapatenan. Nilik syariat mah umur Mang Sarip teh can kolot-kolot teuing. Kitulah tengah tubuh punjul genep tahunan. Oro kaya ririwit tik-tik berak kilang kitu ka sawah atawa ka kebon mah tara beunang dihulag ku bimamah teh. Abong urang lembur basana kaluman cimak belak di imah teh kitu. Atuh ari cager meusan talanjang deui ka sawah atawa ka kebon. Untungna sawah jeung kebonna teh teu jauh ti lembur.
Cara poe tadi rebun-rebun keneh geus miang ka kebon. Teu barang bawa dahareun. Da basa ku Bimamah rek di bahanan dahareun bisi lapar teh kekepehan. Moal lila rek ngaruris cau. Ceuk Mang Sarip bari kekepehan. Bisi ku cocodot. Atuh mawa cai sakempis mah. Bisi hanaang ya. Ceuk Bimamah. Moal. Moal teh moal kumaha ya? Bisi hanaang. Mi HP imah weh. Nah ada mulai nu ngaringkit imah mah. Anggur manehna nu kudu hati-hati. Kade ulah tuak taek. Naon? Kade ulah tuak taek. Bisi murag. Cek pamajikanana. Mitra kaum dangu dikitukeun teh Mang Sarip tenembalan. Kenceling we miang. Dijajapkeun tetep Bimamah. Nu nyerangkeun lawang dapur. Mang Sarip ditetep we sakedapan. Tuh nepi ka lawang pagar. Tara-tara tisasari Mang Sarip ngarandeg heula. Tuluy malikeun awakna breh katempo. Bimamah ngajanteng keneh dina lawang pantok. Kade imah. Nitip imah. Ceuk Mang Sarip. Tembal Bimamah. Teuing kila-kila naon mitra nyarita kituna teh bet asa karasa kawas aya nu nyeuit dina hatena. Aya rasa melang eta meureun dumeh Mang Sarip teh geringan. Ririwit wae malah ayeuna ge can cager pisan kapanan. Mitra kaum dangu. Kenceling Mang Sarip indit ka kebon. Teka catur di jalana sadatangna ka kebon lunga lengo heula sakedeung. Ngaroris papelakan enya bae Kang Sule, Kang Yems. Sawu teh loba nu kucocodot. Neng Lilis teh senja. Najan henteu ari nepi ka purugul mah aya kedeh keur bahan melak. Neng Ali. Pajar teu butuh ku cai keur nginum. Da basana moal lila. Banding usak-usik ti koro laun-laun karasa tuhur. Bethanjakal manehna teu narimakeun kaheman ti pamajikan. Kitu cek garentes hatena Mang Sarip tina mangsa harita. Teh senja bari asup ka jero kebon. Mitra kaum dangu teu karasa nyarelekna waktu. Basa marengan wanci panon poe hanjat ti koro Mang Sarip karasa beuki ngoletrak bae. Rek buru-buru balik tapi kagok ku hancap pagawean ngayuman pager. Tapi barang hanang ditahan-tahan kalah asa beuki kasiksa. Ras Mang Sarip kana tangkal kalapa. Tuluy tanggah. Oh, dewegan tuh. Dewegan ngagupayan. Lakadalah. Cek jero hatena bari surak. Tapi dumadakan hatena murengkeun. Da apan ngaladewegan teh kudu ditaekan.
Kamana atuh jelema? Mane eueuh ditahan acan ieu teh. Duh, jabahana ang. Ti koro meni asa seuseut kieu yeuh. Cek Mang Sarip ngomong sorangan. Antukna gilig sajametik dahugan nu ngagupayan. Kalacat angsrod naik beuki luhur na atuh mitra dasar geus titis tulisna karek oge di tengah-tengah leng sirahna ujug asa muih katuralengan lieur. Mang Sarip katuralengan tetahan gancang manehna turun deui bari tuturubun. Tapi karak genece Mang Sarip kaburu ilang kasadaran. Koleang weh awakna murag ngaguprak pisan nyenekel kana batu cadas. Leng weh Mang Sarip teh teu inget di bumi alam. Mang Sarip kadenge aya nu ngagorowok nu telian iwal tim Mang Tanu mitra. Mang Tanu pareng ngaliwat ka palebah dinya mantas balik ti sawah gegeroan ka Mang Sarip barang nenjo aya nu ngagedebut lebah tangkal kalapa di kebon Mang Sarip pisan. La ilaha illallah, tolong Mang Tanu gancang ngagorowok deui menta tulung. Hadena aya nu ngadengeun. Aya naon Sarip? Aya naon? Cek Abah Suhaya bari tuturubun turun ti kebonna. Ieu Mang Sarip yeuh. Kecelakaan jiga nama. Gawa tulungan. Cek Mang Tanu ari weus-weus. La ilaha illallah. Gusti Sarip, ambuing, buah murag. Cek Bah Suhaya. Mitra kaum dangu nya pada nulungan didinya mah ragayang weh. Awak Mang Sarip teh digotong dibawa balik ka imahna. Mitra kaum dangu aya keneh renghapna basa di jalan mah ngan sanggeus datang ka imahna Mang Sarip geus tempes-empes deui. Nenjo kaayaan anu samodel kitu bimamah tiba ngajerit bari ngagugulung layon salakina. Amboeng bapakna. Aduh Gusti kunaon atuh ieu teh Abah? Kunaon salaki kami kunaon? Jika nama murag datang ka kalapa. Kunaon? Murag datang ka kalapa. Tembal Bah Suhaya bari ngadaret ka Mang Tanu. Pok tumanya, sugan tadi kapanggina kumaha Tanu. Kuring balik di sawah. Meneran motong jalan ka kebona.
Kadenge aya nu murah ngagedebut sugan teh kalapa ripek teh mang tanu geus ngajoprak tempes-empes abah. Ya Allah, bapana. Bima mah koceak dengek. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Kitu kasang tukang namang Sarip maot teh. Ayeuna urang caturkeun deui dina waktu ayeuna. Ceuk nu percaya mah cenah Mang Sarip teh maot baseuh. Daapan maut ngadadak alatan ragrag teh. Pangaruhna sok matak noelan punduk. Kadituna sok gaplah lumaku. Sigare kemit apan rea nuting purungkut. Tapi karunya ari Bima mah kudu dicinakul kemit sorangan mah. Angot alsanana ukur sieun dijungjurigan mah. Nu matak enya nu borangan jeung nu hengker imana mah sieun-sieun oge maksakeun. Cara Hansip Ukar, Mang Tarno, Kang Juhe, Wakardi, tetangga almarhum. Ti magrib keneh langit geus mongkleng. Lain ukur poek katarik wanci. Tapi ku mega hideung nu ngaburayot ku pihujaneun. Langit geus mongkleng dasanyana basangong adan Isa. Anak paralak teh hujan bahe lir dicicikeun ti luhur langit bae. Di barung ku sora gelap dordar pating jelager. Dina kaayaan anu samodel kitu mitra, nu tadi geus nawaetu rek kemit teh sawareh mah marulang deui ka imahna sabang-sewangan. Basana geus teu kaharti bisi aya genteng bocor gitu. Teuing alasan, teuing enyan. Demi Hansip Ukar, puguh mancen instruksi TRW wajib cicing. Untung we Kang Juhe Mang Tarno Wakardi daekeun maturan harita teh. Teu marilu balik kawas nu sejen. Kira-kira wanci sarereh budak pribumi gasik nyieun cikopi. Golosor leunjeuran durukan digolosorkeun. Hawa tiris beting kausir meusan ku panasna cikopi. Jeung pating pelenyuna nu arudud. Orokaya hujan mah can raat-raat bae. Mitra kaum dangu, dina saat kitu ilaharna mahaneuten kadenge jigrahna sora barudak
arulin dalumpatan di buruan. Ucing-ucingan atawa ukur ngudag-ngudag kalangkang na sorangan. Harita mah jempling paripurna. Da hujan teh sasatna teu kadenge sora ganggang acan. Ti sore keneh barudak mah jeung nyana dina reupna turun indung peuting teh aya nu hirup dina wang-wangan maranehanana mah. Pang-pang nama tisaprak mangsarip tilar dunia bet kawas aya jirim ririwa nanutan katinggalan. Tapi karasa ayana asar ringkangan ngadodoho kaunggal buruan imah. Kitu nu karasana koopatan oge. Nu karemit di mah bimamah. Nu masih jarong jon keneh di teras. Dititah ka jero ku pribumi oge marugen teuing kunaon padahal di teras teh sawer ku cai hujan. Di jero atuh ngopina katambias di dinya mah ya. Cek bimamah. Di dieu we bi hareudang. Cekang Juhe ngabodor moalnya hujan ngacerak hareudang mitra. Nu sidik mah basane jo layon ngajepat bulu pundukna sarung kedang. Waktu nyerele ka beutingnakeun berkah hujan nu tadi ngagebret teh ayeuna mah geus ngaleutikan. Tapi anggar ngacerak dina kaayaan anu samodel kitu nu kemiting hariul asa tepuguh laku pajah teh. Cikopi kari gagadohna, ududeun kari kuntung jeung calacahna numpuk ambrak angkai pabalatak dina jero asbak. Seor karasa aya angin anu nyeor. Cungungung hawar-hawar kadenge suara anjing anu babaung. Karasana kunu kemit mah bet asa noelan punduk maranehanana sorana teh pet meniru yerei maruringkak mitra. Yuk cuang musir jurig tunduh yuk. Cekang Juhe basa dina suku meja katenjo aya kartu gapleh. Ayahnya kartuna harewas Hansip Ukar. Tuh kartuna tuh. Cek Juhe nuduhkeun kartu nu aya dina meja di ruang tamu. Sok atuh. Hansip Ukar giak nakeranan da jeung sanyana atuh. Peuting eta mah kaayaan teh asa tepuguh laku. Jabat tunduh deui. Henjuk atuh gara cokot. Cek Kardi ngajurungkeun Juhe. Kumaneh we atuh Kardi? Cek Juhe
dititah teh kalah kamu gen mitra. Da puguh ti emper teh atawa teras jeung ti rohang tamu katembong layon mangga Syarif anu ngajapat atra pisan ngajapapangna. Alas ya meletik buri cek Hansip Ukar. Hilang gitu mah lagi ngompod. Hencik atuh cek Mang Tarno bari nyurung-nyurung tonggong Hansip Ukar. Tapi mitra, Hansip Ukar kalah kaundur-unduran. Mitra kaum dangu mireungeuh petalaku Hansip samodel kitu. Pok Mang Tarno ngomong deui. Kalah we pangkat Hansipnya Nema Ukar. Borangan teh aku sorangan. Cek Mang Tarno deui. Dikitukeun teuing mah atuh Mang Hansip oge ngarasa kasigeung mitra. Lain borangan Mang. Lain borangan, tembal Hansip bari kapaksa ngajurung kunung. Tapi tiba ngorondang teu daek lempang bari culang cileung. Red ka kenca, red ka katuhu, sanggeus deukeut ka tempat nu dimaksud. Kodomang Hansip Ukar ngodomang nyokot kartu gapleh ku leungeun katuhuna. Nenjo kartu gapleh mata nu opatan calenghar deui. Juhe ngocok kartuna. Di luar hujan candraat, anjing angger babaunguh matak muringkak. Tapi saking ku ponyo-ponyo na marayen gapleh, kuno garapleh mah tadi tolih seetik-etik acan. Mimitina taya sorana naon tinu garapleh teh areling keneh keur kemitea. Nunda kartu jajauheun tina ulin bebeut sabekna cara sasari di gaduh ronda pating jalepret. Ieu mah di alon-alon nu matak anggar we karasa combrek. Tapi lila mah kadenge ting karapleh kesora kartu nu bebeut kana palupuh. Jelepret bari dituturkeun hohoak lat we sakabehanana para roho yen maranehanana teh keur ngemitan layon. Saruhud bangun sujud kana kartu teh lain bebenjon. Mitra kaum dangu, nincak wanci tengah peting jumplang jempling. Hujan geus raat, atuh sorak kartu nu mebeut kana palupuh teh. Kadenge meuni tembres we jejelepretan. Mamah merindu. Jejelepretan mamah merindu. Bimamah nu dibaturan ku tatanggana pada awewe teu bisa
kukumaha ngadengin uker garapleh teh. Beki lila nu gapleh beki segut, kadenge aya nu seuring ngagak-gak, aya oge nu rumahuh eleh. Nepi ka basa Hansip Ukar ngareret ka tengah imah. Pas lebah layon ngajepat, nu maksudna marek menta cai ka pribumi, manehna calangap kusabab panonna nenjo aya pocong uniang. Itu Pocong, pocong, cek Hansip Ukar. Bari nepakan tur batur-baturna. Itu tepo itu pocong, pocong. Sina nenjo pocong nungun yang teh mitra. Barang red sararea ngadaret nyawe. Tuh salah nu ngajepat teh nguniang hudang. Riri wa cekang Juhe. oh naon eta juring. Mang Tarno milu calangap. Walau pocong. Kardi ngayak-yak wer teka ampeuh ngompolan maneh nepi ka jibruk nyurulung teka tahan. Atuh mitra geus kitu mah koceak we nu opatan teh ngaroceak ngajerit. Kituna teh bari laluncatan wur weh kartu gapleh mah diawurkeun ninggalkeun teras imah bimama. Tapi geus kitu kajadianana, awahing rusuh bari jenggem percampur sieun. Lumpatna tetarapti sararea ting jurah roh. Adaw! Hansip Ukar ngagoak. Kang Juhe ngudupung. Juring eta mah. Mang Tarno ti kulawid. Kardi kabelit ku sarungna. Nu jibruk ku cai ompol. Telila kuniang harudang deui. Tapi basa barang bang lumpat ngagarowak deui kusabab teu hanteu lumpat bari jeung sieun. Jadi tepuguh jug-juganana. Aya nu ti sorodot, aya nu ti tajong, aya nu nabrak tangka rambutan, aya oge nu ti jalikeuh. Tapi beda deui jeung nu ti jero mitra. Demi nu di jero imah mah barang mireungeuh nu karemit kitu peta ngan tiba marea semungkul. Cereg pisan ngaradon gapleh di pakemitan cek ririwa bari muka pocongna. Mitra kaum dangu geuningan ajengan Arif mitra. Horeng lain ririwa nu ngajurung kunung teh tapi ajengan Arif. Harita basa anjeunna ngontrol wengi-wengi sejak kemit nyampak di teras imah nu kapapatenan. Aya nu keur garapleh asa teu pantes cek anjeunna nya anjeunna ngetrokan panto dapur laju ngadalkeun pamaksudanana ka bimama nginjem mukeunana. Keun lah urang warah tuman saur ajengan. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sada rehat nya mitranya
Hatur nuhun komentar like oge tos manca dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibiso.